Aduh, ayo bisa kepunawan itu kan tentunya rambut tau. Kamarana lauk mata untuk ke belakang. Ada keempat itu 7 kintal dari penyamut lah. Di Paraban juga tadi isu itu goblok. Dia ngusut nyamuk. Ayah ante, mang usap teh. Uwahan po kumang. Dina kabelah dia tuh, uwahan mata dina iya biasa nama lobaan mah gerak. Ah, ting kumaha di juru mana no ayahnya? Kira-kira na, di juru didinya nya. Oh, pindah kadinya ah. Uwahan di mah euy. Pusing nang ieu omong makanya tuh pintar, mang nyamuk. Tampang ieu nya. Lobaan teh. Nah, benerin kang itu di pelakan 7 kintal. Ayo kan usna nyamuk. Kamari teh 7 kintal ya teh. Da malahan geus gede aya nama pasti na oge teh. Soalna geus aya 2 bulanan mah. Di belakang teh teh. Mata di Paraban lah tadi isuk ya makang mah. Aing naon aing useup pa uwahan Baru ieu kapan tadi jadi Paraban heula gitu teuing di Paraban. nah aja ya mah. Nah, mesti Paraban kieu mah ke nyangut nya magrib jeung. Udahan hade gitu nya. Oh, lah bedah tah engkang. Nah, urang pan naik ni lauk mah lain arek ieu teuing. Udah kayak ada daguan paket dengan samimu datang-datang. Paket naonnya Kang? Paket bom. Kan itu nyamutnya pengelola China kieu gitu yang dibuat rumah gitu. Gara-gara kemarin ya ada paket gila ya samimu ya. Susul apa itu? Susul, Kang susul. Paket. Tah, euy paket teh euy. Datang mau nanti euy. Oh, tah kalau goroan nih paket-paket coba bisa. Anjing.